Ya. Karena teh bulan Desember kedeng deui tahun baru ngilu mah maneh ke gunung ke puncak itu. Ya, Samsul, urang mah boro-boro nek naon ka Gunung Salak nanyok Gunung Salak teh. Nek naon jauh-jauh saya teh ka Lamadu, mung Lamadu mah jebak uing bakal leplok kadinya mah. Hari saku bonge-bonge itu gebat teh. Sebenarnya cakap naon atuh teh. Coba ngilu panti alatna. Ngilu mah ke puncak. What? Gusti nu agung ai si Samsul, lamun tadi saya teh ngomong ke aing ngilu mah ka puncak. Gaskeun jeung aing mah, der. Dan pakaian aku lu kieu keren. Keren ya. Ya hote keren itu. Ya, teka teu hayang ai kudu kabawa kriminal mah kumaneh mending kene meuli duren mah hayu digaskeun ayeuna ge jeung urang. Aduh udah siapa cerita torek sama torek cerita lagi ribu ngomong yang mana Anjir teh. Ya, Mang Lulu. Gun, kumaha Gun? Di mana Mang Lulu? Lah daek teh ieu tas mekeun ieu jaket seletingna itu geus garah itu tuh nya tuh. Garah tuh. Parah. Mulai. Kayen ieu Mang Lulu. Tadi tidur aya budak ka dieu, si Samsul ngajak jalan-jalan ka uing teh euy. Ke puncak tahun baruan ngilu mah tah. Lah Gun, beung urang ke liburnya gawe pokona mah gaskeun di Samsul. Maneh urang jeung sejen benernya urang kompoy ka puncak. Tapi daek kayak komat memeh ini ka puncaknya engke tahun baruan. Kade ditusuk loba dagang torompet loba. Maneh ulah hayang, soalna daek teh boga duit. Gusti nu agung Mang Lulu. Ya. Di puncak itu tangka karet. Nek naon di jauh-jauh make nek naangan tong ngeret geus we di dieu tah. Mulai daek ngomong torompet jadi katakan. Tah hanya euy. Boan Mana di mana? ieu mah buah-buah ieu ngumumkeun maut ieu bunguna mah seurana mah. Mereka penasaran, euy. Kok disampurkeun ah. Lah ilah di dieu geuning maneh teh Kun. Hah? Lain maneh teh di dieu geuning. Hah? Coba nginjem ieu alatna. Iya sugan. Daek geus gogoroan 2 kali. Piragu teu kadenge. Duh. Lain tadi atuh ngomong daek gogorowan ti ditu mah kuing teh ka dieu di tita ka dieu. Mang Lulu teh tadi teh nyata sarana ngumumkeun anu maot lin Mang Lulu. Lah kumbae teh mah geus nu maot mah. Ya, Mang Lulu. Boga duit tiis teu. Ya. Daek mah teu boga duit tiis Kun. Hebat. Mang Lulu bisa nempok kunti. Mantap itu teh. La ilallah. Pake kada ningali kunti daek. Daek mah ningali kunti. Ya. Boga ge duit panas daek mah. La ilaha illallah Mang Lulu ka uing kita ka Cipanas nenek naon? Aing mah teu kaharti ieu Mang Lulu. Ya, di Cipanas teh aya rumah sakit ya. RSUD Cimacan. Eta ceuli omean heula. Ke ngobrol urang tuluykeun da moal bener ngobrol ge ari kieu mah bolak-balik ka itu ka dieu mah. Omekeun ya eta ceuli di Cimacan. Tempatna teh Cipanas Cimacan, RSUD Cimacan. Kade eta. Omeannya ceuli kade lah. Nah, Mang Lulu amak-amakan ka uing teh. Jeung coba jauh-jauh kudu ka Cipanas sebenarnya naon ka kudu paradkeun ka Macan aing teh sudi.